Na teu ngarti keneh wae teh kolot teh kumaha? Lain teu ngerti kakek. Eta teh domba teh geus dibayar 5 juta. Alah, 5 Manya juta. teh dibayar sakitu kumaneh. Kan dilunasan kumaneh sakitu. Pokona mah abah eta mah geus cukur we ti kamari geus tong jadi pikiran eta mah jadi abah bebas hutang. Ah, teu bisa kitu kakek, teu bisa. Teu bisa kitu. Hah? Hah? Maling kieu ge. Lain maling. Naon? Buktikeun ayeuna kurang sagala dicokotnya. Oh, mantap, Ingat beureun kamari. Kursa juta 850. Ari resa domba ge tawan 5 juta. Weuh, Kadiekeun sawareh deui. Kadiekeun sawareh deui. Kadiekeun. Hah? perkarakeun bukan dia maling kasupna dieu mah. Teu bisa ya. Urusan kumangke. Diperkarakeun. Wah, urusan kumangke. Pokona mah dibawa Wah, moal bisa. Hayam dibawa, kut dibawa ya mah. Moal bisa, kakek, moal bisa. Moal bisa. Kakek geron terus. Tah siakan. Kakan pisiata. Hayam bantu gua. Ayam, hei. Cuman bantu kayak Kebon. ayam hiji moal bakal lunas gua. Ayam hiji moal. Ada buru seremping. Kelakuan nya ati-ati yakin lumpat teh gancang goblok teh. Pinter dina lumpat nama yakin. Pantes mah tukang cuka-cukot oge da pinter lumpatna. Kuat teu kaberi ku aing oge goblokna teh. Geus lunas ku hutang ku hayam teh hiji lah geus. Tong make jadi nagih deui ka urang suka rasakeun pokona nu balik deui ku aing mah. Jangan ngaruksak kitu mah. Encan lunas sate kakek encan. Kok ayam hiji sate mau bakal lunas kakek moal. Awas mar ka ayam hiji. Segala dibawa isukan arek dicokot deui lawan aya di imah ku arek dicokot isukan mah. Aya mah aing mah hayam bantu heula kakek geus.